Bismillahirrahmanirrahim. Innaka sanyana Gusti eta hamidun anu muji, ay hamidun tegesna anu muji li af'ali kholqihi karena pirang-pirang pagawean makhlukna itu Allah, minat taati nyatana taat bi isbatihim kalawan netepkeunana itu kholqi alaiha kana itu taat. Wahamidun sareng anu muji li nafsihi kana datna itu Allah, majidun tur anu agung, ay majidun tegesna anu agung, wahwa sareng ari itu majid eta al kamilu anu sampurna saropan tina arah-arah mulyana, wakiroman sareng lomananana, wal makna sareng ari maknana eta innaka sanyana Gusti eta ahlul majdi ahli agung, wal fi'li sareng ahli midamel al jamili anu alus itu fi'li, wal karomi sareng kamuliaan, wal ifdoli sareng kautamaan, fa'ati muga maparin Gusti na ka abdi sualana, fa'ati muga maparin Gusti na ka abdi sadaya sualana kana pamenta abdi sadaya, wala tukhayyib sareng muga ulah ngarugikeun Gusti rojaana kana pangarep abdi sadaya. Wahadihi sholatu sareng ari ieu salat eta riwayatun riwayat an Ka'ab bani Ajrota nampi ti Ka'ab bin Ajroh, an Rasulillahi nampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an ghairihi sareng ti salianti itu Ka'ab. Kadanya kitu sapertikeun hadihi sholatu kola ngadauhu kana itu da saha An-Nawawi Imam Nawawi. Allahumma nun Gusti Allah igfir muga ngahampura Gusti li ka abdi makana dosa kodam tu anu geus ngaheulakeun abdi kana itu emak minadunubi nyatana pirang-pirang dosa, wa masareng kana perkara akhiratu anu geus manderikeun abdi kana itu emak, ay minha tegesna tina dunub, ay minha tegesna tina itu dunub, ay ida waqa'at tegesna di mana-mana tumiba itu dunub, wa ma sareng perkara asrartu anu nyumputkeun abdi kana itu emak, katamtu tegesna nyumputkeun abdi minal ma'asi nyatana pirang-pirang kadorakaan, wa ma sareng kana dosa a'lantu anu nemrakeun abdi kana itu emak, ay adhartu tegesna nemrakeun abdi minha tina itu ma'asi, wa ma sareng kana dosa asrobtu anu leleuwihkeun abdi kana itu emak, bistigoli kalawan katungkulna abdi bima ku perkara layakni anu henteu ngamaksud abdi kana itu emak, minal maksiati nyatana maksiat, fama tuluy kana perkara dunaha anu tetep itu emak salianti itu maksiat, kalahwi sapertikeun ngeuneunahan, wal goplati sareng poho, subiha disarupakeun naon sorpu auqatil umri nasorupkeun pirang-pirang waktuna umur, fiha dina itu maksiat, bisorfil mali kana nasorupkeun harta, fi ghairi mahalihi dina salianti tempatna itu mal, al musamma anu dingaranan itu sorpu bil isrofi ku ngaran isrop, wa ma sareng kana dosa anta ari Gusti eta a'lamu anu uninga bihi kana itu emak minni ti abdi, anta ari Gusti eta al muqaddimu anu ti heula, wa anta sareng ari Gusti eta al muakhiru anu panderi, ay anta tegesna ari Gusti eta al mujidu anu ngayakeun bil hakikoti kalawan hakikatna lima kana perkara, takodama anu geus ti heula itu emak, wa ta'akhkhara sareng panderi itu emak minni ti abdi. La ilaha henteu aya pangeran eta maujud illa anta angin Gusti, hada du'a'u ari ieu du'a eta akhiru ma akhirna perkara kana anu kabuktosan itu emak, eta yaqulu ngadauh saha Rasulullahi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayana tasyahudi antara tasahud,
wa taslimi sareng awe salam alama netepan kana perkara ruwa ngariwayatkeun hu kana itu masaha muslimun imam muslim an Ali nampiti Sayyidina Ali kama sapertikeun perkara fil adkari anu tetep itu madina kitab al adkar Robbana nun pangeran abdi sadaya ati mugi maparin gustina ka abdi sadaya fid dunya di dunya hasanatan kana kaalusan ay ilman tegesna kana kanyaho wa ibadatan sareng kana ibadah au rizqon atawa kana rizki halalan anu halal wa fil akhirati sareng di akhirat hasanatan kana kaalusan ay jannatan tegesna sawarga au magfiratan atawa kana pangampura au sawaban sareng kana ganjaran waki sareng muga ngaraksa gustina ka abdi sadaya adaban nari tina siksa neraka bi adami duhuliha tegesna ku henteu ngasupkeun kana itu nar wa an Ali radhiyallahu anhu sareng eta tetep katampiti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu al hasanatu ari lapad al hasanatu ari kaalusan fid dunya di dunya eta hiya ari itu hasanah eta al mar'atu awewe as-solihatu anu solehah itu mar'ah wal hasanatu sareng ari kaalusan fil akhirati di akhirat eta hiya ari itu hasanah eta al jannatu sawarga awil haurau atawa bidadari wa adzabun nari sareng ari siksa neraka eta hiya ari itu adzabun nar eta al mar'atu awewe asu anu goreng itu mar'ah wa hadza du'a sareng ari ieu doa eta lam yadkur henteu nyaritakeun hu kana itu doa saha al ulama pirang-pirang ulama fil fikhi dina kitab fikih wala fil hadisi sareng henteu dina hadis pimadina perkara ro'aitu anu ningalian abdi kana itu emak lakinahu tatapina itu doa eta hasanun anu alus lakinahu tatapina ari itu doa eta hasanun anu alus likaunihi karena buktina itu doa eta madzukuron anu dicaritakeun fil Qur'ani dina Al-Qur'an walikaunihi sareng karena buktina itu doa eta ahsana da'awati pang alus-alusna pirang-pirang doa fit tawapi dina tawab wali qaulin Nawawi sareng karena aya dauhan Imam Nawawi fil adhkari dina kitab adhkar walahu lapad walahu sareng eta tetepikeun jalma ayat wa ari ngadua ieu jalma bima ku perkara saa anu karep ieu jalma kana itu ma min umuril akhirati nyatana pirang-pirang urusan akhirat wa dunia sareng dunia walahu sareng eta tetepikeun ieu jalma ayat wa ari ngadua ieu jalma bidda'awati kalawan pirang-pirang doa al maksurati anu dimaksur itu doa walahu sareng eta tetepikeun ieu jalma ayat wa ari ngadua ieu jalma bida'awati ku pirang bida'awatin ku pirang-pirang doa tari'u anu ngamodel-model ieu jalma hu kana itu doa wal maksuratu sareng ari doa anu dimaksur eta afdalu leuwih utama intaha paragat ieu kaul Allahumma nun Gusti Allah ini sanyana abdi eta audu nyalindung abdi bika ka Gusti min adabil qabri tina siksa kubur wa min adabin nari sareng tina siksa neraka wa min fitnatil mahya sareng tina fitnah hirup wal mamati sareng tina fitnah maut wa min fitnatil masihi sareng tina fitnahna anu ngajajah ad-dajjali tegesna dajjal wa an Aisyata sareng katampiti Siti Aisyah anna nabiyya sanyana kangjeng nabi eta kana kabuktosan itu nabi eta yad'u ngadua kangjeng nabi pis sholati dina salat Allahumma kana lapad Allahumma nun Gusti Allah inni sanyana abdi eta audu nyalindung abdi bika ka Gusti min adabil qabri tina siksa kubur wa audu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min fitnatil masihi tina fitnahna anu ngajajah ad-dajjali tegesna dajjal
wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min fitnatil mahya tina fitnah nahirup wal mamati sareng tina fitnah na maut. Allahumma nun Gusti Allah inni sanyana abdi eta a'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti minal maksami tina gawe doraka tina gawe dosa wal magromi sareng tina katempuhan wa mislu hada sareng ari misilna ieu doa eta maujudun anu aya fi nuskhotin dina salinan matan min hadal kitabi tina ieu kitab badla dzalika ta'awudi halna jadi gaganti tina ieu maca ta'awud wasumia sareng dingarana non almasihu lapad almasihu bil hai kalawan makeha al muhmalati anu teu dicecekan itu ha li anahu karena sanyana itu almasih eta yatupu bakal ngurilingan itu almasih al ardo kana bumi kullaha tegesna sakabehna itu ardo ila makata angin Makkah wal Madinata sareng Madinah wal Masjidal Aqsa sareng Masjidal Aqsa wajabalat turisina sareng gunung turisina wabil khoi sareng kalawan make kho al mujamati anu dicecekan itu kho li annahu karena sanyana itu almasih eta mamsuhul aini anu dibusekeun panona wa makna dajjali sareng ari maknana dajjal eta al kadzabu anu loba bohongna awil khollatu atawa anu loba nyampuranana sumia dingaranan itu dajjal bidalika ku itu dajjal likasroti kidbihi karena loba bohongna itu dajjal aw likasroti kholatihi atawa karena loba nyampuranana itu dajjal al batila anu salah bil haqi kana bener kola ngada usaha adai miri Imam adai miri wahada doa sareng ari ieu doa eta rawa ngariwayatkeun hukana itu hada saha muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah tanampi ti Abi Hurairah wa aujaba sareng ngawajibkeun hukana itu doa saha ba'dul ulama'i sapalihna pirang-pirang ulama wa amaro sareng marentah saha Tawusu Imam Tawus man kajalma man ari sahabai jalma eta salat samang-samangsa salat itu man walam yakul sareng teu maca ieu man hukana itu doa ayung ida kana kudu ngabalikan deui ieu man as-sholata kana salat wa huwa sareng ari itu doa eta min akidil adnyati tetep tina pangmuakad-muakadna bangsa doa al maksurati anu dimaksur itu adnyah summa min ahsaniha tuluy eta tetep tina pang alus-alusna itu adanya ma'ari perkara ruya anu diriwayatkeun itu ma'an Abi Bakri Siddiq ti Abu Bakar Siddiq wa huwa sareng ari itu ma eta madua allama anu mapatahan huka itu Abu Bakar Siddiq iyahu kana itu ma sah Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sareng ari itu ma eta Allahumma nun Gusti Allah ini sanya anak abdi eta dolam abdi eta dolam tu dolim abdi nafsi kana diri abdi dulman kalawan dolim kasiron anu seueur kabiron tur anu gede walayag piru sareng henteu aya anu ngahampura adunuba kana dosa illa anta angin saha Gusti fagfir muga ngahampura Gusti li ka abdi magfirotan kalawan panghampura min indika anu tetep sandingan Gusti warham sareng muga rahmat Gusti ni ka abdi innaka sanyana Gusti anta tegesna Gusti eta al-ghafuru dat anu seueur pangampurana ar-rahimu tur anu nyaahan wa minal maksurati sareng eta tetep tina dua anu maksur al matlubati anu disupri itu maksurah fi kulli maudhi'in dina saban-saban tempat Allahumma ari lapan Allahumma nun Gusti Allah ini sanyana abdi eta as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti al afwa kana pangampura wal afiyata sareng kana kawarasan Allahumma nun Gusti Allah ini sanyana abdi eta as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti al huda kana pituduh watuko sareng kana katakwaan wal afafa sareng kana pangraksa
walgina sareng kana kasugihan kama sapertikeun perkara dzakaro anu nyaritakeun hukana itu ma saha An-Nawawi Imam Nawawi fil Adkari dina kitab Al-Adkar wa mimma yaqra'u wallahu a'lam bishawab.